Berapa jam mereka mau di pokok ya? Dokter Tian Anwar Tian Embun, Kiai Persis dan kamu kena di hukuman. Kita pasti sudah nulis pendukungnya. Ini asli ya tuh, ini kan gila. Contoh nama, sok pandangan kena di tempat orang Sunda mana, nu masih kena ayah patung, anu disembah ayah kena itu. Ya. Bahkan sebenarnya matina tradisi na orang Sunda zaman baheula kan gitunya. Eta teh ajaran asli orang Sunda tuh monoteis. Monoteis teh tauhid. Nah tangke kadienakeun aya naon teh aya politeisme, aya kamusrikan teh nalika papanggih jeung urang Hindu. Aya urang Hindu, urang Buddha. Mantak anu dikenal dina tradisi Sunda pawayangan, pan kabeh oge ngaran-ngaran dewa teh dewa-dewa ti India atau lain ti Sunda. Sok lamun urang nyebut pawayangan, misalnya dewa naon tah, Dewa Brahma, Wisnu. Tadi kan kabeh oge ngaran India teh. Berarti eta teh lain ti Sunda. Jadi orang Sunda mana terkenal tuh kan. Naon eta dewa-dewa nu loba-loba teh. Nalika Islam datang, ieu unsur kahinduan teh dibalikeun deui kana aslina. Sabab bari aslina orang Sunda mah terkenal karena kamusyrikan. Mantak nalika dikenalkeun la ilaha illallah eueuh deui pangeran Iwati Allah Subhanahu wa taala unggul nyambung. Mantak lamun aya urang Sunda teu Islam aneh. Sok teh ada orang Sunda, mana mah Sunda tapi Kristen. Itu aneh teh. Itu da Sunda Kristen pasti kadienakeun. Aya Sunda terhindu lebih aneh deui. Itu mantak lamun aya nu kasunda-sundaan tapi deukeut kana kamusyrikan, deukeut kana ajaran non tauhid, dipastikan lah eta Sundana pasti minoritas eta. Berarti eta mah Sunda anu geus kaluar tina ugeran budayana. Nah, ngan salahna ayeuna teh nu sok promosi jeung kampanye budaya Sunda teh jalma nu tara salat. Itu masalah itu. Jadi masalah di urang kan gitu nya kunaon budaya Sunda teh jadi naon teh kesana teh oh ieu mah deukeut jeung kamusyrikan, ieu mah deukeut jeung anu. Sabab eta nu promosi budaya Sunda teh tara sarola. Simpuri manyaksian ge ieu jelma ieu tah disebut budayawan. Wah tara ya aya ahli budaya anu tara salat riweuh atuh. Teh nyamuk matak panasir nalika anjeunna di Medang gitu nya. Aya sababaraha budayawan Sunda ngahaja dikumpulkeun ku panasir teh. Dididik, dikader, ngahasilna teh siga Ayu Prosidi di Sunda nya. Langsung ke aya guru simkuring ya Profesor Edi Kajati ngapukulkeun. Tah budayawan Sunda tahun 70-an, tahun 60-an, 70-an ka dieu ngarajina teh rata-rata di Persis. Jeung alhamdulillah jadi sarolat. Jeung teresepeun kan aneh-aneh kan gitu aya kamusyrikan teh. Tapi anu dipiara teh pokok tina budayana. Di antawisna nyaeta bahasa. Mantak lamun urang nyebat saha budayawan Sunda Ayu Prosidi. Naon hasil karyana teh nyaeta mangrupa-rupa tulisan sastra dina bahasa Sunda. Bahkan ngadamel nalika anjeunna wih di Jepang, margi lami di Jepangnya geus beunghar lah datang ka Indonesia. Ari linggihna bari itu di Magelang kan di Jawa Barat ngadamel we program aya namina teh sastra Sunda non teh eueun atanapi sastra Sunda Rancage. Itu aya yayasan Sunda Rancage. Jadi anjeunna masihan hadiah kanggo sing saha wae anu nyerat sastra Sunda, nah novel, nah puisi, nah naon wae buku-buku dina bahasa Sunda, dihadiahan, dileler hadiah anu kasih pisan ageungna. Dua raka hijrah teh kenging zaman hari tanya tahun 80 tahun 2000-an tuh 100 juta, 50 juta ada. Artina naon tah? Boga kainget kumaha carana urang teh ngamumule jeung ngamangpaatkeun kabudayaan Sunda teh ku pokokna nyaeta ku bahasa. Sabab engke dina bahasa Sunda teh loba pisan bahasa Sunda kiwari anu moal ka hati lamun urang teu ngarti Islam. Sok sigakeun namanya. Aya paribasa Sunda jauh ka Bedung. Ari barudak ayeuna apal Bedung teh? Apal we Bedung paranti naon? Baheula mah Bedung teh paranti ngabejaan waktu salat. Naon sababna can aya sapeker.
Itu. Nah, jadi zaman baheula mah waktu sholat teh di bejana ku bedug, duduk. Nah, mantap di sawah teh da. Terus kadang yang geus bedug. Nah, berarti bedug ka hiji ieu ieu mah lohor. Lamun bedug ieu asar. Apa? Itu sabab naon teh sabab da zaman baheula mah listrik teh akan gitu jeung speaker, maka ngabejana teh make bedug. Aya paribasa Sunda ulah jauh ka bedug. Bedug ayeuna di mana? Di masjid. Itu ayeuna mah bedug teh ayeuna di kantor mana ya? Bahkan di masjid disebut ulah jauh ka bedug teh moal kahartieun lamun teu ngarti yen eta bedug teh ayeuna di masjid. Itu berarti hirup teh ulah jauh di masjid. Itu kan eta paribasa kitu teh kan paribasa hade tuh. Cik panglengankeun dina bahasa Inggris we aya paribasa kitu we. Tah eta masalahna teh budak teh leuwih ngarti keneh paribasa Inggris daripada paribasa Sunda. Anu deket kana Islam, deket kana agama, ngadeketkeun kana kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mantap ulah aneh. Lamun kiwari kulawarga beuki caliweuran teh ku alatan rujukanana tuh ayeuna make bahasa Inggris. Pan di Eropa teh krisis anu panggede-gedena kiwari teh nyaeta krisis keluarga. Jadi kulawarga di Eropa teh nanti geus masalahna naon? Masalahna teh beuki dieu urang Eropa teh beuki mung boga salaki boga pamajikan. Beuki mung. Jadi tingkat pernikahan tuh rendah. Nah, bet mung boga salaki boga pamajikan. Ribet cenah boga pamajikan boga salaki mah. Butuh awewe maneangan we nu daekeun. Jadi jinah merebak di mana-mana, kulawarga mung. Sabab ari kulawarga mah pan eusina teh ti mimiti kawin nepi ka ageus teh eusina kudu sabar. Kunaon ibadah panglila-lila nanti rumah tangga ku sabab eusina sabar. Itu kan salaki jeung hareupan pamajikan. Mun teu sabar mah depan geus soream. Gitu. Nah, pamajikan teu gitu ka salakina. Sarua. Pamajikan jeung hareupan salaki dalam bentuk make sabar mah tuh. Tinggal kena lieur kan gitu kan. Lieur eta salaki jeung pamajikan teh dina Islam mah hiji-hijina cara urang mempertahankeun rumah tangga teh nyaeta ku sabar. Lamun hayang boga kalimatan ditambah ku syukur. Alhamdulillah gitunya ulah dibalik syukur jeung sabar. Ari pamajikan ka salakina naon eta sabar gitu. Ari salaki ka pamajikan syukur gitu. Kabeh oge sarua, salaki kudu sabar, pamajikan kudu sabar. Lamun hayang ditambah kalimatan kudu syukur. Narimakeun naon nu aya. Pan rumus eta teh geus eueuh atuh da ayana oge eta teh engke dina ajaran-ajaran Islam, lamun dina ajaran Sunda loba pisan. Ajaranna teh contoh misalnya dina paribasa Sunda lamun rumah tangga teh kacai kudu jadi saleuwih, kadarat jadi salogak. Kudu silih naon eta? Kudu silih pikanyaah sabobot sapihanean. Nah gitu geus mangatilah udah eno. Naon cenah kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salogak, berarti kudu naon teh? Kudu harmonis, kudu sabar. Sabar teh kan gitunya eusina teh sabar, eusina agama. Itu anu rumus eta teh geus moal aya teu manggih dina bahasa anu kiwari jadi bahasa nu digandungi ku barudak ayeuna nyaeta bahasa Inggris. Sabab bahasa Inggris teh kan perwakilan tina budaya barat, budaya modern, budaya Eropa. Anu eusi pangajaran teh justru efekna ayeuna ruksakna peradaban barat teh dimimitian ku ruksakna kulawarga. Jadi kulawarga teh jadi caliweura we di Eropa maka meh oge. Itu anu serius. Aya nu kawin teh karek umur 60 tahun mah kawin. Itu pamajikanna sarua 60 tahun karek karawin. Nah pertanyaanna teh eta salila 60 tahun ari jinahna mah teu pernah eueuh teh. Geus kolot hayang boga balat karek kawin cicing saimah pan lieur teh. Eta kan merebakna zina efekna naon efekna teh di masyarakat Eropa Barat kiwari nu jadi pasoalan gedenya eta semakin berkurangnya penduduk. Jadi ayeuna teh di Eropa teh isu panggede-gedena nyaeta kekurangan penduduk. Alhamdulillah di Arjasari mah teu nepi kitu nya. Naon sababna? Sabab ari jalma anu kawi naon teh anu nikah mah nikah resmi nya menikah kawin.
pasti kahayang nanti boga budak. Nah, gitunya boga budak. Tapi lamun anu jina, tara aya anu jina ngajakeun rek naon maneh jina, hayang boga budak. Gitu. Takut sebab jina di mana-mana kulawarga ancur akhirna sanajan ditakdirkeun hamil oge dikumahakeun tah. Digugurkeun nepi ka undang-undang aborsi teh legal di negara-negara Eropa. Di Amerika aborsi legal, di Inggris legal, di Prancis legal. Ka isuna teh kanena teh hese atuh. Kunaon di Amerika ayeuna nu jara di wali kotanya di Michigan, wali kotana turunan naon teh turunan Iran, Palestina. Terus di eta Joran Mamdani ya kan eta turunan New York. Itu turunan di mun telepat di Pakistan di mana gitu. Inggris ya Pakistan. Joran Mamdani itu turunan di iya nanti Iran atau Irak lah. Pokoknya Arab ya. Naon sababna ina di Eropa beuki loba urang-urang lain asli urang Eropa mimpin di Eropa. Sabab beuki dieu beuki hese neangan turunan urang Eropa asli. Tapi ka urang Eropa lamun hayang boga budak loba neanganana lain urang Eropa deui, urang Amerika lamun hayang boga budak tara neangan urang Amerika deui. Neangan teh urang Arjasari. Loba ini mah kan gitu orang Asia, orang Filipina, orang Thailand gimana. Naon orang Asia mah barilah yang boga budak tilu we mah dianggap saeutik keneh kan gitu. Di Eropa mah hiji we loba teuing. Kan riweuh atuh lamun indung bapa boga budak hiji berarti geus ngurangan hiji tah. Mun maot indung bapana. Beuki dia beuki hese. Bahkan ayeuna mah aya ideologi ngaranna teh child free. Child free teh naon tah? Mung boga budak. Barudak Gen Z Gen Alpha ina pala putra ibu jeung incu-incu nah geus loba anu kainfiltrasi ideologi model gitu. Diajarna tina naon? Pertanyaanna, tina bahasa Sunda atau tina bahasa Inggris? Pasti tina bahasa Inggris. Moal tina bahasa Sunda. Da moal aya ajaran Sunda model gitu kan gitu ya. Child free, mung boga budak, mung kawin dan sebagainya. Nah, ini kan beuki dieu teh beuki harenya yang diurang teh efek tina budaya urang teu dijaga, maka angka pernikahan beuki turun, angka perceraian semakin naik. Ya abah ya tukang ieu ya, ahlina ngurus nu cerai-cerai kan gitu ya. Abahnya pensiunan pengadilan agama kan gitu ya. Nah, dan urusan perceraian itu pengadilan agama. Kan di Kabupaten Bandung tahun kamari, tahun 2025 teh angka perceraian teh dugi ka 7.000. Ada pernikahan kan ukur 11.000 kan gitu ribu aja teh. Nah, Garut 5.000. Aduh saya. Ayo urusan Yus mah disebut orang randa beuki loba. Lain randa unggul dudak ge beuki loba aja. Ada marukana nu cerai teh ngasihkeun randa unggul banget. Nu cerai teh ngasihkeun randa jeung dudak kan gitu. Jadi dudak beuki loba randa beuki loba gitu. Nah bener gitu kehidupan model gitu moal. Sabab ari kehidupan masyarakat teh esensina aya dina kulawarga. Nah gitu mantak ieu buku Bah Dodong teh kacida pisan pentingna kanggo urang sangkan urang kahiji ya da dua manfaat teh nu kahiji nyaeta urang teh ngamumule deui warisan budaya Sunda. Jadi naon deui bahasa Sunda teh urang ieu keun teh urang hirupkeun deui. Wika simkuring kapikiran sigana ke di Garut urang boga jurusan pendidikan bahasa Sunda we. Nah, setuju cenah Abah. Urang emutan lah kan. Nah, terus anu kadua, ieu manfaat buku ieu teh nyaeta urusan kacida pisan pentingna nyaeta urusan kulawarga nu kiwari rek diajar ka Amerika, ka Inggris, ka Australia, ka mana lagi elmuna moal manggih. Sabab justru orang Eropa, orang Amerika teh nu jadi mamala gede teh kiwari dina peradabanana nyaeta urusan kulawarga. Memang bisa nyeun mobil, nyeun pesawat segala rupa mah. Tapi pada teu kabeh jelema nguruskeun mobil unggal poe, jeung tumpak pesawat unggal poe. Ari urusan rumah tangga mah urusan sapoe mata kurang salah umat Islam tuh peradaban kuat ku sabab boga kulawarga anu kuat. Nah, kemarin gitu itu kejadian kacida pisan pentingna maka simkuring anu hunkeun pisan ka Bah Dodong anu tos nyerat buku ieu, simkuring jadi janten gaduh amunisi nya kanggo naon teh ngeueuban dakwah. Sarta alhamdulillah Bah Dodongnya sanajan can tiasa pangaosan deui ka ditu ka dieu, tapi dakwah Bah Dodong teu liren ku alatan panyakit yang gitunya. Ujian ti Allah Subhanahu wa taala masih kene tiasa dakwah dina tulisan nyaeta ku nerbitkeun buku. Insyaallah ke kapayun diantos deui Bah Dodongnya buku-buku anu sanesna naskah-naskah anu sanesna nu insyaallah bakal dipedarkeun deui
sangkan orang tiasa ya segan karena kehidupan orang. Jadi itu sanes perkara nu sederhana. Itu justru itu masalah anu kacida pisan pentingna sabab orang menghadapan persoalan peradaban, persoalan kebudayaan anu kacida pisan arengna anu ieu kedah dipayunan secara serius, secara daria ulah caliweurah gitu. Jadi lamun caliweurah ieu semua bener kan gitu. Nah mudah-mudahan anu didugikeun tiasa aya manfaat. Nah apunten dibeli lamit teuing terus kasalapan palingan ibu-ibu terus. Ada saletres ya panas. Untung di Arjasari itu nya diri simbulingan. Atur nuhun pisan apunten kana samudaya kalepatan nyangakeun kana sagala anu tiasa didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun ka Septian anu parantos ngabuat berbagai hal-hal anu kaitan sareng budaya serta akidah penting kaitanana sareng konsep agama. Insyaallah buku ieu teras dicetak kalayan permintaan pasar anu teras lalabeut sarta Dodong nuju nyusun buku kadua paribasa Sunda anu ngalang-lang ayat. Nah, terus aneh dewa nya. Judul buku kadua ya Pak ya. Siap. Saya bakal aya judul buku kadua ke Mbah Dodong. Judulna teh paribasa Sunda anu ngalang-lang ayat. Muncul di buku katilu deh. Ya, betul. Nah, eta mah nyusun abdi. Apa kayu belum? Nah, buku katilu abdi mah tentang politik. Judulna teh juri jarian nu nyalindung dina tangkal caring runtuh tuluy pindah ka anak benbentang. Oke, sebenarnya eta mah hese ieu lagi. Pasti usan kieu teh hese eta masalah. Iwali stres ka hati. Anda kawan kasarnya jamaah nontos hadir ulubiung dicampur ngarojong kana kegiatan serta hatur nuhun anu parantos pesan buku ya karangan Mbah Dodong insyaallah ya selernanya konsep 200 eksemplaar langsung ayeuna 100 deui masih siap ready stock mangga ibu-ibu kantun menghubungi ke saha Ustaz dan Mbah Dodong langsung biasa menghubungi anu priyogi bukuna karya visi nasihat tina atur nuhun sadayana jazakallahu khair wilujeng bumi ka pulih ka bumi sewang-sewangan serta urang sebisa mingadoa kanggo kasehatan Mbah Dodong serta karya-karya anu enggalna ya cekap kawirasa sakawit aya sesi tanya jawab tapi itu terus panas banyak salapan gitu gawe tanya jawab nama abdi sareng Ustaz ya cekap robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput masa depan kejayaan abad kedua persatuan Islam, kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid mujahidah takwa.